Nepangkeun wasta abdi Muhammad Zafran Prasetya ti SDN 227 Margahayu Utara. Sasakala Gunung Tangkuban Parahu. Dina hiji mangsa dicaritakeun aya hiji putri raja di Jawa Barat nu ngaranna Dayang Sumbi. Dayang Sumbi boga anak lalaki nu kasehat ngaranna Sangkuriang. Sangkuriang karesepna ngabur sasatuan di leuweung. Sangkuriang dibaturan ku hiji anjing nu ngaranna Tumang. Anjing eta lain sawajar anjing, nu sabenerna anjing eta titisan dewa nu mangrupakeun bapana Sangkuriang. Dina hiji poe Sangkuriang jeung Tumang mangkat ka hiji leuweung. Sangkuriang nitah si Tumang ngudag buruan ka leuweung. Si Tumang embungeun nuturkeun ka hayang Sangkuriang. Nu akhirna Sangkuriang ambok tuluy maehan eta si Tumang keur dicokot atina tuluy dibikeun ka indungna. Sabalikna Sangkuriang ka imah, Sangkuriang mikeun ati si Tumang ka indungna. Tuluy nyaritakeun kajadian eta ka indungna nyaeta Dayang Sumbi. Dina ngadenge carita eta Dayang Sumbi ambek ka cida teu sadar. Akhirna Dayang Sumbi nangkal sirahna Sangkuriang make sendok sangu anu keur dicekelna nepi ka aya urutna. Sangkuriang ambek tuluy langsung mangkat numbara ninggalkeun imahna. Sapra kajadian eta Dayang Sumbi kaduhung pisan. Santos kajadian eta Dayang Sumbi terus ngadoa jeung tapa. Dina hiji mangsa dewa-dewa masihan hadiah ka Dayang Sumbi nyaeta rupa awet mora jeung kageulisan anu abadi. Lami pisan Sangkuriang mangkat, nu akhirna Sangkuriang mutuskeun balik deui ka imahna. Nepi ka imahna Sangkuriang ningali kaayaanna beda pisan. Di dinya oge Sangkuriang ningali aya hiji awewe nu geulis ka cida, nu teu lain padahal mah indungna. Ningali tina kageulisanana, akhirna Sangkuriang niat rek ngalamarna. Sabalikna oge Sangkuriang teh sosok jalmi anu kasep, nu matak Dayang Sumbi oge resep ka pamuda eta teh. Dina hiji poe caritana Sangkuriang rek pamit minta izin rek ngaburu di leuweung. Sangkuriang minta Dayang Sumbi pangarapikeun tali anu ditalian dina sirahna. Dayang Sumbi ruaskeun pas ningali aya urut baret dina sirah Sangkuriang nu rek jadi pisalakineunana. Urut baret eta persis pisan jiga urut baret budakna baheula. Dayang Sumbi merhatikan terus, dipikir-pikir beungeutna oge mirip pisan jiga budakna nu mangkat harita. Dayang Sumbi akhirna niat rek ngagagalkeun perkawinan eta teh. Dayang Sumbi teras ngajukeun 2 syarat ka pemuda eta nyaeta kahiji Dayang Sumbi hoyong pemuda eta ngabendung Cai Citarum. Kadua, Dayang Sumbi hayang hiji parahu anu gede pikeun mentas Cai Citarum. Kadua syarat eta kudu dilakukeun saacan panon poe mulai bijil. Dipeuting eta keneh Sangkuriang mulai ngalakukeun 2 syarat eta. Sangkuriang mulai tapa jeung ngerahkeun makhluk-makhluk gaib pikeun ngabantuan ngawujudkeun 2 syarat eta. Dayang Sumbi mulai ningali lalaunan pagawean Sangkuriang sabenerna saeutik deui beres dilakukeun. Dina waktu eta keneh Dayang Sumbi oge mulai marentahkeun pasukanana pikeun ngabentangkeun lawan sutra nu warna beureum ti belah kaler. Dimirip-mirip jiga panon poe nu karek bijil. Tuluy ngahudangkeun hayam sangkan mongkorongok. Sangkuriang tuluy ningali warna beureum eta, manehna mikir panon poe geus bijil. Katambah ku suara hayam nu ngongkorongok cing cirining poe geus isuk. Sangkuriang teu jadi neruskeun pagaweanana. Sangkuriang ambek lantaran teu bisa ngabulkeun 2 syarat eta. Make kakuatanana Sangkuriang ambek tuluy najong parahu nu geus dijieunna nepi ka nangkupna. Nepi ka kiwari katalah jadi Gunung Tangkuban Parahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.